Aing tadi geus meuli di sepatu ieu teu. Ini teu kaur sepatu teh aing mah euy. Ni tah garong ayeuna mah aing mah meuli deui sepatu tah. Ku aing da lamun kapanggih tah ku aing bangsat dituna di dieu. Da ku aing lamun kapanggih nu ngagarongna dipangmelikeun ku aing salosin moal kagok ku aing mah. Saeutik meni haben weh ngabangsatan batur cing atuh euy mending marodalah kahayang teh batur oge mareuli euy tetelin meunang garong tah garong ku aing ayeuna mah sepatu moal diampihkeun ka ieu mah deuk dituna di dieu meni haben ngabangsatan teh cobrek wae aing mah ampun kalah pusingan mah benul lagi ya yang udah datang bulan cobrek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon di denge-denge teh juga adat-adatan sorangan. Ieu RW aing mah teu kaur euy meuli sepatu kudu ngabangsat wae. Oh, Ampun. Ieu RW euy. Teu kaur dek sepatu meuli. Eueuh we jeung eueuh euy. Jeung lain nu dewek wae nu tatang aing ge areueuh beh. Heueuh. duh paur euy geus kitu mah kudu aya ronda deui ieu mah. Kitu. Siling deui atuh jadi RW teh euy. Heburingas segera saeutik mah. Aduh loba nu kalalengitan kieu mah. Ji, dewek ke sarua. Kemari pamajikan ada nyekot pakaian. Wes cangcut hiji. Astagfirullah. Bari weutuh. Alah, Lain cing euy ka cangcut-cangcut wae deh ka. Ke sapeuting dipakena teh. Aduh. Anjir, geus nge toko kene. Lain mana RW euy tereh lebaran atuh ieu teh beureunan heueuh aroleng. Cing pake meuli daging we. Tah kitu. Bae lah ke urang ronda deui meureun. Euy kitu euy. Bae jikeun we eta mah saya teh mah sugane ka dewek urang uruskeun ya. Ari geus kieu mah mah balik euy kudu rada dihanetkeun deui lembur ya. Teu kaur gablek duit RW aing teh atuh euy. Haben we meulieun sepatu. Bae lah eta mah aing mah. Ieu tanda tangan heula eta mah. Wah, anjing. Naon? Pulpena. Pulpena. Baik ieu lah. Ucap ieu we nya. Euy. Ieu, ngeuseul da sarua. Buku siap. Nan di mana atuh? Teuing di ditu. Atuh kitu we nya. Atuh. Ji, darek kusi buburit euy. Kita can katongoh bari. Ieu kaleueur kieu aing euy. Atuh. Itu nya. Siap. Sing sehat geuneh dah nu geus bae. Aing mah geuneh moal dipikiran kala kan babenulna ge lieur euy RW. Atuh, assalamualaikum nya. Waalaikumsalam. Tuh, burit euy. Pakaian teh kudu dikaimahkeun ieu. Lieur kieu euy. Beri katongo euy teh encan. Sabaraha urang deui euy. Aya genep imah mah kitu nya urang tinggal. Astagfirullahaladzim ieu. Aduh anjir. Sepatu sahaji basa belah. Nah, ieu kokod. Opepang pisan. Bari nyokot sabelah. Aduh aing mah kumaha ieu. Mah jadi duit deh. Bari duiteun mah kokod deh. Aing mah kumaha ya kali tukeun leueur. Paduli antep cenah ah. Potong heula. Imah euy kudu kaimahkeun euy pakaian deui ah. Tengke we ah. Tiris naon ka imah lah. Anjir. Nah, sepatu aing sabelah. Ieu mah anjir ku si RW. Cing kakarek ge aing dia ngomongnya baseuh keneh euy. Aing mah ku aing si RW bawa si RW nyeuy. Tapi rakun ngagarong. Di tel RW eta meureun kokodna mongonong naon mongonong euy. Mongkonongeun. Oplok teh nah mending ngomong cara rese. Aing heula tiris.